Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Man sajal ma'ah sana anu nyieun kaalusan ieu eman fima dina perkara bainahu nu eta tetep di antara eman wa bainallahi jeung antara Allah. Kafahu maka nyukupkeun ka ieu eman sallallahu Gusti Allah. Maka perkara bainahu nu eta tetep di antara eman. Wa bainan nasi jeung di antara jalma-jalma. Maman sareng sajalma aslaha anu ngabereskeun eman, sariratahu kana rahasiana eman. Aslaha maka ngabereskeun sallallahu Gusti Allah ala niyatahu kana terang-teranganana ieu si eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Man sajalma ahya anu hirup-hirup ieu eman sunnati kana sunat kami, faqad ahabbani maka mika cinta ieu eman ka kami. Waman sareng sajalma ahabbani anu mika cinta ieu eman ka kami, kana mangka aya ieu eman ma'i eta tetep sarta kami fil jannati di surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Sajri an Anasin katampi ti Imam Sajri an Anas. Man sahajalma akhoda anu nyokot ieu eman amwalan nasi kana pirang-pirang hartana jalma, yuridu anu karep ieu eman adaha kana mayarna amwal, ada maka pangmayarkeun sallallahu Gusti Allah anhu ti ieu eman. Waman sareng sahajalma akhodaha anu nyokot ieu eman kana amwal, yuridu anu karep ieu eman itlafaha kana ngaruksakna amwal, atlafahu maka ngaruksak kana ka ieu eman sallallahu Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Man sajalma akhraja nu ngaluarkeun ieu eman haza kana kokotor minal masjid ti jero masjid, bana maka ngadegkeun sallallahu Gusti Allah lahu pikeun ieu si eman baitan kana hiji gedong fil jannati di surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ibnu Majah an Abi Sa'idin katampi ti Abi Sa'id. Man sajalma udilla anu dihina ieu eman indahu eta tetep di ieu eman mukminun ari jalma mukmin, palam yang suruhu tuluy henteu nulungan ieu mukmin ka eman, wa huwa bari ari ieu eman yaqdiru eta kawasa ieu eman ala ayang surahu kana yen nulungan ieu mukmin ka eman, azalahu maka ngahinakeun ka ieu mukmin sallallahu Gusti Allah ala ruusi asyhadi dina pirang-pirang hareupeun pirang-pirang anu nyaksian yaumul qiyamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Sahl bin Hanif katampi ti Sahal bin Hanif. Man sajalma azana anu adan ieu eman sab'a sinina kalawan 70 tahun muhtasiban barina nyuprih ganjaran karena Allah, kataba mangka nuliskeun sallallahu Gusti Allah lahu ka ieu eman baroatan kana lulubaran minan nari tina neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Man sajalma aznaba anu migawe dosa ieu eman, wa huwa bari ari ieu eman teh yadhaku eta seuseureun ieu eman, dakhala mangka asup ieu eman annaro kana neraka, wa huwa bari ari ieu eman teh yabaki eta ceurik ieu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim. Man sajalma arada anu ngakarep ieu eman aya alama kana yen nganyahokeun ieu eman, malahu kana perkara lahu nu eta tetep pikeun eman indallahi nu eta tetep di deukeuteun Allah, fal yang zur mangka kudu ningali eman ma kana amal lillahi ka Allah indahu nu tetep di eman. An Anasin ieu hadis katampi ti Sayyidina Anas. Man sahajalma arada anu karep ieu eman amron kana hiji perkara fasyawara tuluy musyawarah ieu eman fihi dina amrun imro'an ka hiji jalma musliman anu Islam, wafaqahu maka maparintah ka ieu eman sallallahu Gusti Allah li arsyadi umurihi kana pang bener-benerna pirang-pirang perkarana ieu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Man sahajal marudha anu mikarido ieu eman walidayhi ka induk bapana eman, faqad arudha maka yakin mikarido eman Allah ka Allah. Waman sareng sajal ma askhata anu ngabenduan ieu eman walidayhi ka indung bapana eman, faqad askhata maka nyata ngabenduan eman Allah ka Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari an Anasin katampi ti Ibnu an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Wallahu a'lamu bissawab.